kocok stasiun TV bobodoran urang Sunda. Borokocot stasiun TV barudakna urang Sunda. Apa gawean sapopoe eueuh deui iwal usil. Borokocot stasiun TV barudakna tukang usil. Borokocot, hayu urang bogon jagan. Buang kapusingna, piceun karungsingna, tonton terus di channel Borokocot Station. Guru, abi guru, Jang, aduh, nganu wae, boro kunaon abi teh ketinggalan juga ngegelisah gitu. nyeta gelisah dewek teh euy. Jang, Kumaha gitu ki? ieu senal sabelah deui ka mana? Bos. Hei, enang, kacero. Siap bos. Bingung bos. Bingung kunaon? Target operasi bos. Besok ke mana ya? Ya bos, terus atuh ye lah. Alus bukan anak buat resep ieu nepona oge samangat ieu. Iya dong bos, kan kami selalu siap. Yang geus. Urang ini kayak jelembur. Isukan. Urang jajal sakalian jawara-jawara. Siap bos. Kieu sabenerna mah Jang euy. Kumaha-kumaki carita kamuri. Benar gitu. Jadi rada ngemplong ditanya mah. Jadi aya batur curhat sudah dewek teh. Sok mah meta gelisah kieu. Jadi dewek teh baheula nya yo sababaraha tahun ka tukang. Kumaha? Boga murid samemeh. Ujang diajar. Murid. Terus boga murid. Terus ke mana ya tadi? Nya murid teh nanti geus lunta. Jadi mung nuluykeun amanat. Nah, aki teh mere amanat cik tuluykeun paguron ieu. Paguron silat ieu. Ieu teh budaya urang anu kudu dipiara, kudu dirumat. Untuk ujang mah daek miara. Itu bener eta murid. Aduh ki. Malahan kieu nyarita teh. Maka ujuk-ujuk hayang ngajajal. Ngajajal. Oh, ngajajal. Hayang nyoba pangabisa manehna, ilmu manehna sanusantara. Takabur eta murid. Itu bener eta murid, itu bener pisan eta maki. Aduh, kumaha eta ki? Tapikeun we da baris. Aduh ku abi di eta. Eta maka urang kudu sabar. Urang kudu dilawan sabar. Ke jaga ningge toge pasti bakal panggis juga. Nganting ayana di mana Hari asik gelisah kan hain. masih geneh gelisah. Keun masalah eta mah keke da bakal aya babalesna kana dirina. Antara teu bisa mawana. Gelisahna ieu dewek teh
Senal ieu can kapanggih ieu kumaha ieu. Senang wae. Senal aku daerah juga negelo bisa dikena bu. Engkore ieu nya. Aduh aing. Siap, Rok. Kang Ucing, tersenam. Terjuma orang mah. Ditanya teh tara balik Kang Ucing mah. Di, ada kemana? Saya mau jalan cari angin teh ya. Tuh di tukang tambahan 2000-an. Abo. Di, ayo orang sabarkan baru dah. Kemana? Hari itu tutupkan bawa orang ayo. Ol bool. Ayo. Siap. Tapi heula urang ngadoa heula atuh ayeuna mah. Jangan anu panjang. Neng, eta meni balajaan meni rasa loba-loba teuing ya. Rek hajatnya. Hajat saha? Sugan atuh di dinya. Sugan we atuh hajat kawinan. Kawin jeung saha? Kawin jeung doma atuh. Gelo. Aduh, euy, haus euy. Mai kopi lah ka warung euy. Tuh, Kang Ucing. Dikedu artos abdina. Aing mah, aing artos mah cek urang ge geus buru gerak balik ka warung. Sia. Kelo maneh. Guat lah hari itu lah. Haus ieu. Kang, sami abi kita dua artos dibelikeun para hayam. Aing geus sarua euy dipake setoran mobil euy. Mobil naon? Mau mobilan tayo. Mana mobil tayo? Mobil butut meren. Datang. Asa sepici ya, Bos. Oh, Bos mah adalah mau tengah asa sarap pici juga di mana. Sabar. Bos kasal mangeus kokosan tuh batu. Wae dia mah ya. Karena udah dari ya. Kayak di pengosan wae ngagarosip. Iya Kang Ucing, ayang kopi, tapi itu kedua artos. Jika jelema susah wae tuh. Di, beli kopi. Abo. Jadi saya ketempuhan. Kemarin ge sarua gedean putut. Itu duduk. Tuh. Emang satu. Siap, Rok. Oke lo, roaseun. Abo. Kemana? Lewat krem. Aing mah capek ya. Cara apa? Terus dicuek ke begal. Diculik. Di mana? Itu di ditu. Di mana? Itu di mana? Ayo kita tulung Di jalan. Ayo buruan, ayo. Mana? Oh itu tuh. Oh, itu benar. Ayo. Nek naon maneh? Tapi bawa kemana batur urang euy? Kecampur. Oh gitu. Berarti lamun gitu maneh ngajak ribut di urang. Tek, aduh. Bos, lah, masih di urang. Pasukan siap. Sok pilih yang dewe. Bawa rantang siap. Alah, Alah. alah, euy. Nya, cek aing oge. Mau kuat kalau anak buah aing. Naik itu loh. Alah, euy. Alah, euy, ampun atuh. Kamu ikuti godaan jatuh. Wah, kabeh euy kieu mah. Nya, cek aing oge. Mau kuat. Bisa kumaha lawan sih goblok aing mah. Ya mah. Kawan ge ibat kumaha. Ya asli. Tuh, tempo, namru. Komo jeung aing. Waduh, hebat mana bisa ngasih anak buah urang. Saat saya urang. Aduh. Gas, kamu gitu. Tawarkan soal kemampuan mana. Tok. Oke. Nah, dar.
Kurang ajar, harus sampai aku. Nah, ngamru ayo. Aduh. Nah, kurang kabeh boga anak buat. Kurang ajar. Saya tahu. Aduh, sekalian di mana dia sudah jauh, maju. Tok, baik kawan ini. Naon aing lain ieu jauh, ieu jengkal tuan maneh. Sekalian di mana dia? Naon maneh wani ka urang agar. Iya. Wani, adil. Adilnya. Ampun. Maneh aya kawani. Tuh, tinggal batur maneh geus eleh. Tuturkeun di umur sabelah. Rock me, baby.